Al-Islamu man salama muslimuna bilisanihi wa yadihi. Ari Islam teh sasama umatna silih salametkeun kuleungeunna jeung kulisana. Kari-kari ayeuna ente ngaku agama Islam tapi eta syuhud, tapi eta leungeun dipake nganyerihatekeun batur, nu kitu disebut Islam. Al-Islamu man salama muslimuna bilisanihi wa yadihi. Ari Islam teh sasama umatna silih salametkeun kuleungeunna jeung kulisana. Kari-kari ayeuna ente ngaku agama Islam tapi eta syuhud, tapi eta leungeun dipake nganyerihatekeun batur, nu kitu disebut Islam. Al-Islamu man salama muslimuna bilisanihi wa yadihi. Ari Islam teh sasama umatna silih salametkeun kuleungeunna jeung kulisana. Kari-kari ayeuna ente ngaku agama Islam tapi eta syuhud, tapi eta leungeun dipake nganyerihatekeun batur, nu kitu disebut Islam. Al-Islamu man salama muslimuna bilisanihi wa yadihi. Ari Islam teh sasama umatna silih salametkeun kuleungeunna jeung kulisana. Kari-kari ayeuna ente ngaku agama Islam tapi eta syuhud, tapi eta leungeun dipake nganyerihatekeun batur, nu kitu disebut Islam. Al-Islamu man salama muslimuna bilisanihi wa yadihi. Ari Islam teh sasama umatna silih salametkeun kuleungeunna jeung kulisana. Kari-kari ayeuna ente ngaku agama Islam tapi eta syuhud, tapi eta leungeun dipake nganyerihatekeun batur, nu kitu disebut Islam. Al-Islamu man salama muslimuna bilisanihi wa yadihi. Ari Islam teh sasama umatna silih salametkeun kuleungeunna jeung kulisana. Kari-kari ayeuna ente ngaku agama Islam tapi eta syuhud, tapi eta leungeun dipake nganyerihatekeun batur, nu kitu disebut Islam. Al-Islamu man salama muslimuna bilisanihi wa yadihi. Ari Islam teh sasama umatna silih salametkeun kuleungeunna jeung kulisana. Kari-kari ayeuna ente ngaku agama Islam tapi eta syuhud, tapi eta leungeun dipake nganyerihatekeun batur, nu kitu disebut Islam. Al-Islamu man salama muslimuna bilisanihi wa yadihi. Ari Islam